Ya, dan kadang mun peuting main, mun peutingnya ulah tarik teuing. naon atuh meneh kan kitu wae maneh mah. Lain kitu suka ditarik tarik teuing ieu. Hanya pokona makan di mana kitu. Mungkin nyampe. Gitu. Kasusah geus tambah rumah tangga ge payah. Gini Dede, Bapak maneh datang. Alhamdulillah. Salamat maneh. Selamat alhamdulillah. Aduh, Gusti. Bicara apa nya harga jalan? Kumaha teh heula yang menang usaha teh menang duit teh. Loba. Loba. Dede aya ka dia. Saputurkeun Bapak maneh ka dia yuk. A few moments later. Ya jam sabaraha maneh teh ditu? Tadi kuring teh jam sabaraha tuh? Jam Ya, 10-an. Oh nuhun mah. Kumaha usaha teh maneh teh ditu teh? Aya kamajuan udah Kang Giribig teh. Para rusing sebenarnya mah kami teu bisa balik di ditu teh. Lockdown di ditu mah. Oh, lockdown atau maneh teh boga nu anyar di ditu teh inget ka anak ge di lembur teh loba hutang. Budak rek sakola. Niat nama ya rek boga nu anyar efek teh ningali kana dompet beak. Heuh, da ukur kitu lamun teh gablek duit pasti balik ka aing. Ai di ditu mah pasti maneh-manehan da aya gampang ai lalaki mah misina awewe. Hese, pokona mah kudu menang duit usaha pingkeun budak daya sakola. Kulilingan ti ka ditu ka dieu duit teu meunang rek balik ulah. Ayeuna moal duit sabaraha? Ah teuing kewe tingali dina dompet ah. Bayaran loba, Gusti nyare kumaha lamun teu menang duit Dede, mal meureun mah sakolanya. Tuh budak karunya. Hei, ka mana? Jumba, mama ngarawak ka singset. Yo cara radom kieu buat jumba mereka. Kami mah mal disangiluan ayeuna mah. Nya naha mau disanyian Tempoe kumaha aya asa hadi imah. Toong aya saha di imah. Ya, nya aya saha kitu di imah maneh? Salaki datang. Iraha. Tadi canila pisan datang. Penting maneh mah bakalnya. Bakal naon maneh? Biasanya saha datang sebeul teh gini. Teu harayang mikeun ge kami mah. Teu ngagubug duit. Emang ngabubug naon di kotak teh atuh? Teuing da cenah teu ngagubug duit cenah tempo. Di tempo teh ieu kami mah loba bayareun bank ieu. Ka Bank Emok. Heeh. Boga bayareun pan usum kieu. Teu nganjuk beas. Minyak ka warung minyak bau. Minyak bau. Minyak eta minyak minyak goreng teh naon sih? Minyak goreng. Minyak goreng. Heeh. Ai mana rek jumlah ka saha jeung saha eta? Nya urang biasa geuning anjeun ibu-ibu anu Anu cararan teh ya. tapi da eta teh pan ngarasa laki betah di imah eta teh pan jumba teh. Ai mah Gitunya. komo maneh masa laki datang ieu. Naon kitu? Kudu heuda teu palarugo kami ini tinggalkeun salaking kayak disebut naon kami meureun awewe naon awewe ublang. Lain ku ubladna ieu. Apa miara kesehatan ngara awak urang singset atuh. Pan isukan we kami mah udah kitu meureun karasa kumaneh salaki datang mah hayang tahu. Sarua kaum salaki kami mah moal datang-datang. Burunya. Oh iya maneh meureun mal tahun-tahun. Ai tadi naon sih?
Heuh moal tahun-tahun meureun maneh ku Kenaon tahun teh apa? Heuh meureun kudu diceritakeun wae meureun moal kikit tuan. Rek kami mah engke teu ngagubug duit ge da ieu da batin masuk. Hari eta sabaraha can ngagubug duit? Teuing puguhan ditanya ku kami teh tadi teh itu ngagubug duit cenah bea cenah di ditu da teu kayu dagang giribig dage di bos teh. Da dagang giribig di bus atuh. Ieu dagang giribig mah lain itu ngider, lain di bus. Nya heuh batur pada nyarekan. Nah, da salah meureun nya dagang giribig mung ke maneh dagang pahinum cenah. Pahinum kaos kanu keureunya gede beuteung wae atuh. Hah? Pahinum apa anu ngahirkeun budak nih. Hanya eta mah kumaha salaki kami merek dagang naon rek udrut rek dagang naon teh. Heeh nya. Tapi da kami beri hitungan ku batur teh Juma. Rek cuma maneh. Heeh. Rek cuma tong lila di dituna kami sampai depan kayak kaca hilin. Rek nyese. Nyeseu di wae nya. Pan kami mah geus ayeuna mah geus teu moal nyeseuh. Era kamari teu boga sabun era. Tapi kami mah alhamdulillah ieu sukan aya job. Job naon? Aya manggung mah mah. Di mana eta? Aya di Majalengka. Teu ngajakan ka kami jangan. Mana nek jadi ngilujeng kami Daek, bae lah. Heeh nya. Lah pokona mah eueuh salaki manek naon mah nu digawean ku. Ngan kadewe kami mah HP maneh lamun eueuh salakin tong ublag. Kabeh kudu bener bager hirup teh Amit ieu alias. teh. Amit alias teuing. Ih, Kajian kami ayeuna teh dius pangusahakeun ku salaki kami manek sabar rek ridho bilang kita Allah. cenah kaluar tuh salaki mana ih hayang ningali. Cok atuh kumaha gara celukan. Kang kitu guys. Obrolan nu dicair teh laksana maneh mah nya. Naon kitu? Ke kamari teh bakal ngobrolkeun teh apteul ku salaki teh. Ayeuna mah laksana datang nya. Kang, Ulan. heueuh bener datangnya ih. Ayam cepulan. Damang cek. Mingas, dari mana dilayakeun teh salaman teh yang salaki kami bawa-bawa sia mah hayang ka salaki kami. Lain hayang saeutik atuh da Lain gitu mah pan si cepulan teh geus lila teh papang Eueuh alasan, jeung kami mah eueuh alasan maneh mah kitu panon saleor, pokona mah ka awewe mah. Mana jadi Komo gitu ya? sieun rarandaan. jadi timbul. Nyati heurah maneh eta jadi cemburuan gitu Oh, mah. cemburuan kami mah 3 bulan diantepkeun ku maneh gara sok teh kumaha ku maneh. Ya pan kuring teh di ditu teh nyaba neangan duit lainna. Geus alieur tuh gara omekeun manuk Ya maneh. kayak kapas aya kami teh tuh. Geus ngarek ngopi di tukang. Kami geus sabitu alieur, minta lieur salaki kami mah kitu. Teh gitu. Ya da dirinya masalah timbul ka babaturan. Pan kami teh jeung maneh teh nyeuseul bareng. Ada sieun we ka Tuh ayeuna ka jumba bareng ka mana bareng nya salaki ge bareng we atuh. bisi eta pada makan tanaman geuning cek barudak morak mah. Pada hati-hati maneh Nya teh. moal kami ge jeung sakadempet. Heeh, ai maneh rek ka mana ayeuna rek jumpa wae. Rek jumba ayeuna mah rek ngatakeun awak ayeuna mah. Heeh. Geus atuh kami rek ngejola nya darek masak heula bawa oge bawa salaki kan merek maksakeun we. Atuh da detik mah aya mun nginjem duit atuh kami ngeclok heula we keur Ngecelok jumba. heula. Keur jumba ayeuna. Kang kewe engke sampai tas jumanya sugan aya. Pan mayar lagi ayeuna geus beres jumba mayar. Si ieu encan teang dompetna. Can itu ya. Heeh, Eta kewe menang sampai. sabaraha can? Teuing pokona mah kewe maneh sampai ka dieu nya. Heeh. Kan kade mun penting main, mun pentingnya ulah teuing. Naon atuh mah bukan kitu wae maneh mah. Lain kitu sok kabita ulah teuingnya ieu. Hanya pokona makan maneh dikit. Ieu jeung nyangset. Padahal geus siap mah ini kali itu agak jumanya. Kami balik wae, meuli diusir abang aya datang salakina. Ah, itu gara kali itu kami rek ngejo aya salaki.